Dina konten anu ayeuna, dina video anu ayeuna ada ya bade ngadamel video tentang lingkungan nu aya di Kecamatan Puspahyang, Desa Puspahyang, Kampung Cipangkalan ya. Anu katinggalna anu sakieu endahna. Sareng alhamdulillah ayeuna teh saurna di dieu mah anu nuju musim panen ya. Oge katinggal di dieu teh aya bumi anu masih keneh ngalestarikeun dina zaman kapungkur ya. Kaendahanana indah pisan. Para wargi sadaya indah pisan taya bandinganana, taya pepadanana. Tiasa ku urang ditingali di palihan dieu mantep. Oge di dia kurang tiasa ditinggal oge aya musola anu disebat nama Tajub cenah pami di dieu nya nu dina luhureun balong. Wargi masih keneh aya di perkampungan palih dieu mah anu ngagunakeun tanagi manual. Bapak damang, alhamdulillahnya sehat, semangat terus. Itu sepertos nu biasana di zaman kiwari masih kene aya anu ngajalankeun pada melanana masih kene ku tanagi sepertos biasanya tanpa ngangge mesin. Sono pisan kanggo para perantau mah. Wargi sadaya alhamdulillah geringannya di kawasan palihan dieu mah kakompakan warga saling bantu, saling gotong royong, seru pisan, resep pisan. Tentram, aman, damai, tuh. Menuju musim tandur. Pala wargi sadaya
dina cerita vlog anu ayeuna dicekapkeun sakieu wae, mudah-mudahan sadayana tiasa terhibur ya. Assalamualaikum warahmatullahi